Wah. Wah. Diteteangan ke tadi. Masih atas di mana ucup? Asukan aing anak monyet. Nah aja ka dia neangan gua. Nah neangan aing ek naon ket? Aya perlu naon? ada pinjam duit. Da siamat tidak rajeun neangan aing terek nyem duit lain mere duit. Gua ti tadi neangan ke ditu aya pinjam duit. Aing ge teu gablek, teu gablek duit. Kumaha tuh? Nah, kumaha ka aing usaha sih aing duit mah. Pogo ye geus neangan ka ditu ka dieu usaha teu meunang tuh. Lamun siap bener maek usaha tuh deuleuh bon aing bala tuh. Kored. Itu Heeh. erek bener ari serius mah, Wak. Sok aing bener mah sia tah isuk ge. Sia tinggal gawe meureun ku aing disuguhan kejo udun ngopi. Siap, Wak, isu kurang digawean lah. Tapi ayeuna urang hayang ngopi, Wak, aya kopi. Aya kopi nama tungan aing can naheur caina tuh sia neangan suluh jig. Tah naheur cai di dieu. Teh di dieu nya. Heeh, neangan suluh jig nu garing ka ditu tuh. Adi itu nya, Wak. Heeh. Urang na suruh atunya, Wak. Heeh. Ya. Tuh aing suruh cepat tinggal dua menang ngasak ieu euy. Coba semua bedog. Kemana deui nya? Neangan suluhna euy. Di dia ya loba suluh mah. Di mana? Anjing. Oh, jalma. Di obat saha? Naonnya? Jalma tau jurig. Wah, mal mungkin jurig mah. Manya tengah poe kieu aya jurig. Dele cek aing ge lain juri, manusia. Yo tubuhna loba suluhna. Ah, ku aing dicokot teh sakalian suluh. Kan ari kieu mah lumayan bau bisa dibawa jeung wadoyok ai kieu mah. Menang euy jeung ngopi. Ah, tor aing ka wadoyok ieu mah euy. Nasi ucup neangan suluh pira ge sekalian ninyuh kopi nah kamana sih kayak dilalila teuing. Cing. Tadi jurig teh jelema kitu. Anjing. Suluh aing eueuh berarti tadi lain jurig da jelema anjing nu ngalah suluh. Suluh aing dibawa anjing. Aing bilang capek-capek ngalah suluh ngumpulkeun. Pak, kemana tas mana sah? Ayah si Ucup kan dia, Pak? Udah tadi nanyakan Bapak? Aya tadi ka dia rek nginjem duit cenah. Duit. Heeh, ku aing teh gablek duit mengoret cek aing teh. Kita ngoret isuk meureun ek ngoret ayeuna keur ka ditu teh neangan suluh tah yang ngopi cenah keur cai. Berkat itu. Heeh. Aing jelema nya sieunan. Suluh aing digodot ku aing mun kapanggih awas ku aing mah di bedog aing teh. Kamana ayeuna ngalengosna ya? Ji, isu gancan ku si Ucup bang. Tadi nama aku aing. Ku aing banget syak urung kunyuk. Marem kamari ge ku aing dititah kelak ka bebas hou cenah. Sia-sin sasanggaleun duit hayang sia teh babal teh ngoret najis. Kamari mapan ulin tuh. Yeuh, kehed. Ulah sok bauan digawean penting jadi duit halal kayak daripada sial hulang-hulang kitu ka sendog asin. Sia teh ulin. Sia. Kumane deui ta isuk jeung si Ucup tah ge ku aing diburuhan. Kayak disuk tak Panas, sia. Pak, cuacana kieu. Panas kehed sia panas. Panas tiri. Kabeh ge capek, panas, hayang ngala duit teh hese kehed. Sia ngala suluh ka mana Ucup. Meni kabina-bina sia ngala suluh sakitu ge meni sajam sia mah. Udah monyet, Wak. Monyet naon bebel ah.
monyet di situ tapi buntutan udah kurang. Mana ulang lompatan? Di mana kehet aya monyet? Tadi kebun awi. Wah gitu itu nu mawa suluh aing tadi. Ah nanyakeun aing ka wadoyok ah. Juga napaleun. Sing balik kehet sia teh monyet naon? Bener wa nyawa monyet nyawa naon wa. Tadi teh urang terkenangan suluh. Aya nu ngomong tapi jirimna, makana langsung lompat ka dieu. Mama suluh da sieun. Ari eta sia mah suluh saha eta mah cike kurut bedog napan sia mah teu mau bedog. Kapan heuh wa? Urang teh keur aya nu ngomong jirimna nempo suluh ngakuluk dibawa we ku urang ka dieu. Oh sia nu mawa suluh aing teh. Aing capek-capek ngagedok mawas ngalah suluh. Diteang eueuh maneh nu ngalah suluh teh. Makara keur di mana makara keur di mana? Keur di ditu ngalah suluh. Make aya nu nyingsieunan di sugan teh jurig maneh horeng anu mawa suluh aing teh aing capek-capek rek balik mau mirun seuneu suluh eueuh maneh dibawa ku maneh ha? Oh nu ieu teh suluh teh. Pantesan aya ngunggul di jalan dibawa we da urang sieun ongkoh. Nah sia kumaha ucup kalau kamu mau suluh batur mah bal. Ni tasot teh neangan rang-rang pira nya sakali na percaya di sia. Aduh wa hampura we atuh ari nu mah suluhna. Kope bawa deui ku wa suluhna. Oh kopo aya tuh di titah ku mah suluh mah urang marek neangan deui rek minum kopi mah. Oh atuh nuhun atunya. Oh ya Pak, hayu ya Pak. Ha siap. Ding hayu. Siap. Ah sia kumaha ucup. Sia mah titah ngalaan rang-rang kalau kamu banjut nu batur. Mentong kitu kehet. Ngala suluh mah loba lain main cek we nu batur sia uyuhan. Sia yang disiksa ku batur. Cokot-cokot nu barang batur. Kayak sia yang digebugan. Oh wah hampura. Asuhan teh tadi mah juri da eueuh jalmana gogorowokan mangkana kabur we dibawa suluhna. Juri-juri kehet sia, juri nage sieuna neuleuh beungeut sia mah. Sok tah geurana cai wae ninyo kopi mah. Mana tinggal angin yang mana? Bang. Kager. Nah, kemana wae bang? Alhamdulillah. Aing di sarana podo ieu mah. Si atas di mana? Ulin ke kebun mancik ya. Ngalah manuk aing teh tadi teh menang-menang. Karunya kan mentong di alam manuk mah. Pan eta butuheun jeung eupan nyebut nama mah jadi duit wae lumayan. Ai sia sok ka mana wae ke tar ulin ka aing anu. Nah, habat aya tara ka mana ngan sibuk ngalah manuk aing mah. Aing bonteng sayu wa. Nu aing pamajikan aing hayangeun. Begitu. Ih, nu aing hayangeun mah jeung aing mah tuh. Montong eta pamajikan aing can karolot lamun geus. Karolot mah isukan ku aing beres ya. Meni motah pisan teh pernah hiji. Kop atuh tah. Lain motah-motah kehet pan eueuh deui can arasa. Ieu kumanyi. Di kebon keneh. Aya benteng menu asak hiji ya. Heeh, tuh pamajikan aing cenah ngarujak kehet. Pak Inu aing hayangeun teh menta we atuh meni motah. Kumaha? Oh, gatuh aing balik tilanya. Aing mau dibikeun mah ieu bonteng. Sakadeng deui balik. Burik. Heeh. Aya nu benteng nu asak hiji. Aratah ngarala keneh. Nah kemana parang aing? Aduh, si Burik bawa mana sih? Burik! Burik! Kadieu kehet. Naon dia tuh, Bang? Lain naon-naon kehet. Parang aing kamalakeun ku siapa sih kayaknya? Cina jadi ka aing mah tadi geus menta ieu na. Aing tadi di dia keur ngoret duh eueuh kehet ka manakeun parang aing ku sia meureun ulah disumputkeun bapak. Nyawa teuing aing minta apa aing karek datang aing minta ieu na ulah. Aing ngorek parang ge hanteu. Bantuan neangan heula atuh. Ih, jadi ka aing nyalahkeun da aing mah teu nyolong parang ieu. Niat geus menta ieu aing ka dieu ge. Heueuh bantuan sakeudeungna ka mana? Pira ku dilebok jurig mah. Nyawa teuing aing ku adoyo tadi ka manakeun aing teh apa? Bukan aing teh tadi teh keur ngore di dieu. Udah parang wae ucas atos. Iya. Ngajak sesalaman. Pak, parang. Mak amu ka aing ngalah ih. Cenah nyolong aing mah eta parang eta. Oke, head sia mah mak amu kitu bae. Dempo gerang ke malah. Mak amu ku aing. Ya kitu nyaho aing poho ke head.